Eta Kang Ayang je turung tung teng tung. Tanya. Kalau misalnya pangitanya simkuring mau apa mau ada oge Kang Ayang dina oge Kang Hen idenya pangitan insyaallah bade ngarencangan palawargi ngarona sadayana. Mutos marancan dina Facebook na Kang Hen dina acara ngarona ngabuar obrolan budaya. Eta rencang aya lauk teu atau asin? What? Ada ya rencang lauk asin. Biasa we sareng di dieu mah resep sareng jengkol. Lain karena capek rahang mah. Keturunan siapa? Ya. Lain lagi teh daratan gitu cenanya. Kapan kamu ke Marudi? Marudi. Tadi cenah sore sumping. Sumpingnya. Ajarkan da bae kecegat banjir cenah. Oh, pada mencegat deui. Lihat deh. Sadana pangitan alhamdulillahnya simkuring nira kayaan sehat walafiat oge rencana simkuring video ya sakru lamun cek Sunda masa naon saborono yot gitu naon Saborono pocong. Sapiri umpi kayaknya tas simkuring pangitan acara ngarona oge cek aya masuk ka kancal pisannya insyaallah pangitan ayeuna pangitan insyaallah bade ngabuar deui tema anu ayeuna teh nuju viral aya naon kan kamari teh urang teh emotnya hari wayang teh bari eta naon hari wayang lain ecek-ecek nasional internasional hari wayang itu tah Sudah go internasional gitu nyata pagi sadayana apa yang tadi insyaallah simkuring bade ngarencana pagi sadayana 2 jam ka payun nya dina acara ngarondak teh tah ku kituna lami teman wow abi teman lami teman teuing ya tah eta pangitan teh hilap oge simkuring mah salam-salam nanya ka pargi sadayana utamina manusok maranco teh kantenan kah kamari panten pilih aya anu subscribernya YouTube kerening lingkar nah cenah teu ayanya episode kamari insyaallah bade dirempetkeun sakalikeun lah bade di-upload dina oge enak insyaallah kamari mah biasa nuju repot modal sudah kami itu subuh hujan teh nya ieu mah pantenerana ieu nya kamari masih ada aya itu ai mah modal mah cenah kangen teh kopi mandian oh gitu Emang kudu ulah mandi. ya ulah mandi kucing kayak Pani Luis nah cukup keheran nah pergi sadana kamari teh simkuring nyambian lain dina fanspage nya akhirnya aduh udah benar ke sekolah mengodai teu ngarti lain asa sepi itu kamari teh cing deui anu ngomen anu nonton teh karunya ya bahan sip jeung si Amul Ini tadi balikeun we nya. ayeuna beuh deui kana Facebook na Kang Hen nah panginten ai tos aya masukan tos Kang Hen tos katingali hansip kitu can nya hansip nya acan tadi teh da syukuran teh kaluhurkeun syukurna teh sena itu teh celanana kaluhur nyenglet tadi teh oh geuning eta Waalaikumsalam Ampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kumaha Alhamdulillah. Lamun dina wayang mah ieu pinggang amar mata suta. Wow. Pinggang ka kiri-kiri. Naon kada tangan hansip mah kitu.
teh namun cerita yang kayak abi teh kamar teh ka dieu teh nya dieu ieu. Sok mana cing. Kan sakedap ieu teh kebindengnya. Oh. Nah, Kamari teh kapanan aya watosna cenah bade ngali cenah kana seseng. Oh, saya. Sesek. Penspek. Oh iya. Jauh-jauh. Ayo juga teh kana seseng cenah kamari teh. Iya, karena penspek sebenarnya. Nah, sing dipilarian dina seseng teh. Aya. Kemarin dari na pen-pennya. Penspek. Penspek, ya. Kami teh yang nyobian. Bagi kenula tuh bagi Tacang kenula. ieu panurang teh. Mohon. Ilmuna. Jadi mah sepi. Bagi kena Facebook. Aduh, mesti Kalau ayo we diusap-usap kok mangga sebenarnya palit jeung kana seseng teh aya. Sane ai kamari teh. Apana? Ai kumaha sakamari teh wih. Mudik kumaha? Mudik di dieu teh langsung bari udah ka bumi ya. Hmm. Jangan terus ngadrop ke desa nyarios teh abah teh. Kunaon? Aduh kating kunaon ku aya nu ngahalangan beunang. Jadi tanya. Kunaon teh rok we jeung kana teh cerita. Wayana we cenah 2 poe meureun cenah. Nah, di dahar mah beuki abah teh. Oh, udun beuki. Dahar beuki. Bukan segala beuki abah teh. Ngeceng-ngeceng gonok di dahar. Udah, abah teh. Kamari teh mudik jeung si Amus teh. Nah, dasar si Ambu mah tuh darah gitu lah mun. Apa mudik? Milu mudik sih. Kadang-kadang segala dirarat dan aya ada. Kapan ieu teh ieu abi tereuah. Kumaha? Nah, dan masih itu kamari teh. Naon kemana ieu teh cenah? Ada. Ai cenah ngete ge Amu cenah sama yang mudik teh cenah omat bersihan studio. Oh iya. Bersihan. Lain apa maksudnya apa lain? Lain kudu diarahan. Iya dibersihan. Dibersihan. Oh. Kudu jentre kasih. Kapan power kang ente juga nama? Ada kudu jentre, amun teh jentre mah. Beak kabeh jeung diri Lain. Iya studio tadi paku. Kalau tambahan Aduh, Gusti aku. mantap sokera apa mah. Lamun ini jeung manehna. Kemudian bandita teh. Ada cing kudu normal aja mah. Sing bener. Sing bener sih. Itu genre. Kamu tidak ngalingan galang udah beyak di sini nama Karena Tapi terus sumbing deui jeung samu ka dieu nya. kamari teh. Kamari teh alo kapan ka dieu, abi teh jadi piwarang ku mamang. Cenah kapan mamang jeung itu teh cenah bibir teh mudik. Oh, nya. Untungna teh eta teh kapan Jururan. ning budak teh yang bisa ngajinya. Jangan. Cenah kan terus pesantren kilat. Nya. Jangan enak itu teh sasakiran nya teh. Sabar kali centangan berkira ya mah. Palingan pidato salit eueuh sakilat. Pesan aja. 100 ada yang namanya sahiji atau beak-beak. Eta lagi saheab saudara. Ajengan saheab. Dari mana ben aja si eta mah aduh eta mah alo teh nya. Alhamdulillah tapi nya Mana nama tuh. hiji kasep bager di Ya, eta mah kaset teh bager. bager. Makanya Kan. tadi pan atau sanok-sanok si Pring, nu biasa orang ngabsen lah. Oh nya mah. Hari di luar kopi teh geus ngabsen atau pas nuju ngabsen? Nya eta mah dari kopi mah dari gedor wae ya mah. gitu. Pokoknya mah gedor mu. Kopi kana mu jangan dia aduh sia kaca si orang kopi. Orang mu. Si Aden tuh yang kopi. Ih, mangga ke Anak mau Aden. Peting harita masa kuring jembang yaya Patu-patu kerjalanan janji jeng jadi tanah Jenis Cina. Aya dalam lama gitu Alhamdulillah aku kamari aduh mudik mending asa cuang sieu. Sepi kamari aku. Kamari teh da amu teh gaduh tugas geuningan satacan mudik teh. Saur Kang Eng teh kieu amu memeh balik teh cenah beresan studio rapihan bersihan. Mangga cek amu teh. Lain ada tapi kawin. Bersihan teh bersihan ari amu mah. Lain maksudnya teh lain kudu dirakaki. Lain lagi tuh geus kabawa deui ancan. Ih, hapunten kamari teh diseser ku amu teh. Nah, kalamurudul. Buru teh ngacleng. Itu kan dia Gusti tiba
ke kamar kau gitu ke mana itu. Milarian naik ku amut apun tenan. Keluarnya maksudnya depresian tadi diri. Kadang kamu di cekannya. Dari amu mah kumaha tugas. Iya. Tugas teh beresian kan untungna teh. Amu tilepan studio untungnya Untuk beri telepon. Tilepan mah geus parah ya. Kan kamari teh amu teh milarian. Nah, cete teh aya hawar-hawar. Amu teh milarian dina sampean apa? Iya. Aku mah da teu aya. Iya, ngarona. Iya. Kapan kamu teh ngali? Iya. Nya kuku pingan amu na babajek. Jadi, Milarian, mari lapak sukun teh teu aya. Fans page. Tuh, apa? Fans. cek apa dia tadi berbeda sih. Salah dua ayo di Korea di nu abah teh aya di amu komo aya teh romeheun. Fans page gitu teh. Tapi dah ini mah tos deui kana Facebook. Oh, Facebook. Oh, kana keset. Bisa di kamar ini. Si seunana tah pangitan kamu kana mainnya urang teh tos kumplit deui nya. Ieu kamu aja hancip teu aya teh asa kaleungitan nu gelo. Tenanawan suka Alhamdulillah ayeuna butuh gelo-gelo. Gering ke kapalnya. Eta apa? Wah, asker manyuran tiang listrik dua nana eta. Dia naon? Hayang akaran cenah. Tapi kieu amu ya tapi mah jujur jeung nasibnya jujur we ieu mah tina ya tina jero hate. Ya, kumaha. Kieu. Jadi ngarona hansip teh asa teu nyari. Aing ngarona mah da kudu jeung hansip. Ulah kawan kamari. Ibu saya bagian dia tamu. Nya. Tamu rasut kamu tadi. Aduh, dan masa pula ayeuna mah mudah-mudahan masih bisa sehat. Udah mainan sekolah nuju musibah udah. Oh nya kalau asalnya teh ulah teh. Eta teh cenah kieu yang ulah teh. Pada ngetes kamu asal. Oh, palingan atuh. Ilmu Cangkir kepret nya. cangkir anjrokeun terus kapetean. Ilmu kepret ya. Kepretnya Ilmu kepret, ngajuran ku minyak di kepret. sing ngada mama. Amu yang ditaku si kitu ka kepret. Naon? Minyak. Ada kepret deui. Ari amu mah da geus legok tahu. Oh, tuh dapat genteng gawir mana. Tah amu atur aja kopi tos aya mainan. Terus beres beres. Yes, di dapur mah. Mainan ayeuna mah amu kapan bintang sema teh urang teu acan mulam deui. Oh, gitu, leres. Jadi teh bangku kosong. Hah, sok diparabutkeun nah. Bangku kosong mah. Iya. Iya mah Sanes, sanes sanes. rumah depan rumah. Oh, Iya Jadi mah. hayang cari di luhur. Nah, itu kali-kali aku amu. mana atuh? Meskipun ada apa? Ambu ngahaleung, ambu. Kah? Ngahaleung lah. Mangga. Si amu mah aya. Kang Hen Naon? sono. Saudara Kamang Yaya. Ngahaleung. Lagu Ngambil sono. di pangaleung mah. Baru reading apa? Meringkat kali dia. Meringkat bulu kelek, Bang. Selet. Bang, Hah? meringkat bulu kelek. Lu sono di mana teh meringkat. 10 Mata si amu lamun lagu mah eta. Lagu naon gitu? Sono. Sono, apa masuk nyanak berat siap gue? Enggak boleh buruk gitu. Tahu ayeuna urang kapsen dua biasa. Kang Hen pas aya saha nu ngacotan. Ya Kang Adi Gunawan. Kang Adi Gunawan. Kang Adi. Bang Payuna nya. Apa itu Kang Adi Kang Dina? Oh, Adinya. Aya Kang Rudi Ucin. Kang Rudi Uci. Kang Rodi Ucing. Mulai tambahan ge. Ya di Palembang geura. Oh, Iya, oh, Palembang. Ai kau jangan nak masuk ucin. Insyaallah. Bucin. Bucin ya. Kang Ucin mah insyaallah bakal mancos setiap saat. Kayak anggur gitu biasa, mesin. Terang tuh kunaon manco wae. Can beres imahna. Mudah-mudahan kurang apa beresnya. Urang teh kapan perlu penonton setia. Eh. Iya. Ada yang masih setia aja. Beraan bebelokan. Ayo. Ah, eta gitu nya. Untung aja nama tuh. Aya panjalindungan. Iya, tapatak. Cinta alhamdulillah aya mah berarti aya teman setia. Penonton setia di studio.
Cenah, alhamdulillah cenah da 2 minggu acan rengse. Mudah-mudahan ulah bakal rengse. Masih rengse gitu eta. Lanjut Kang En. Kang Asep Kurniadi Kang Asep di Tasik. Di Tasik. Wilujeng Wengi alhamdulillah Kang Asep damang Wilujeng sehat. Wengi, alhamdulillah sehat Kang Asepnya. Lanjut. Terus aya M Asari. M Asari wah Haji Batok. Oh Haji Batok itu. Wah, tapi banyaknya. Banyak. Maksudnya we ka urang banyarnya. Terus aya Pak Agus Sutresna di Mangreja. Agus Sutresna di Mangreja. Wilujeng Wengi. Aya Kang Ujang Abed. Waduh. Eta mau terang abet. Kuat. Kumaha? Timba becek. Itu damang ka hujan. Udah tegering eta. Atos apa? Kapan timba be saksahanteun. Hujan abet. Oh, jangan. Orang itu damang mah. Aya Kang Dudung Abdul Gani Wilujeng Wengi. Kang Dudung Abdul Ganinya. Aya Jet bukan naon teh, bukan Jet tuh. Oh, jet teh kapal. Aya Kanggo Bi Dewi Sri Haryani di Bandung Wilujeng Wengi. Pun Adi. Apunten aya ka Aya Bandungnya. aya Kang Aditya Firmansah di Tasik Wilujeng Wengi. Waduh, Wilujeng Wengi Adit. Aya Teh Ucu. Teh ucu. Di Sukabumi. Wilujeng Wengi Teh Ucu. Aya Kang Arif Rahman. Sudah. Kang Arif Rahman nya. Aya Kang Arif Kang Arif. di Malaysia. Raden Arif Wilujeng Wengi. Aya Kang Hendar Sohed atau Mang Aso di Garut. Wilujeng Wengi. Eta teh sana meh? Kang Mang Aso. Mang Aso eta. Pun Adi sami di Garut Wilujeng Wengi. Dina Kang En. Dina tuh. Apunten aya pun rainya ya. Kang Obi Ita oge sareng Mang Yudi di Garut Wilujeng Wengi. Wilujeng Wengi ka urang Garutnya alhamdulillah. Hatur nuhun kamari di ieu di Walem Garut. Oh. Liciknya. Walaupun hujanan. Palingan apa orang di ditang mudiknya mereka ke Garut. Tapi geus sorangan cuacileun gitu. Aya ngopi teh meunang cai sorangan. Tuh. Aman bukan itu. Nama di jauh sorangannya. Untung teh mah bodong sorangan. Ya. Aya Kang Haji Awal Wilujeng Wengi Kang Haji Awal. Kang Haji Awal, biasa. Majalaya Juragan Beas. Majalaya. Di Majalaya. Oh. Apunten aya ka urang Majalayanya ya. Aya Teh Iin di Ranca Ekek. Juragan masker. Wah. Daster. Apunten aya ka Sareng Teh Iin, bulu ya, kukus. juragan masker ya. Masker. Daster. Apunten aya. Teh Resti Ageng di Kabupaten Siak. Wah, oh, siap. Siap teh mah. Siak di Riau. Riau. Lain cik saria, bahasan. Lain cik saria. Bukan kan siap. Siapa tuh naon teh tamah. Nah aya Kanggo Teh Resti Alit. Dojo nyempot di goa. Apunten aya urang goa. Eta pangkeun ambu. Oh, iya. Goa. Neng kan situ panili jeung pare. Pahili jeung gentong. Neng, gentong maya di luar. Di goa mah geus ngoroitnya. Aya Mang Deong Wilujeng Wengi Mang Deong. Juragan Bako. Apunten aya Bang Bako ya. Ayo. Aya Kang Dadan Sundani di Surabaya. Wilujeng Wengi. Di Surabaya. De Heti di Mojokerto. Oh, eta mah balana kamoda eta betul. Sobat kali. Sobat kali eta mah. Aya Kang Ipei sareng Kang Agus Susanto di mana Cik? Sumedang. 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 Di antos tahuna. Oke namanya. Di antos tahuna. Aduh. Aya Kang Dede Rohendi sareng Kang Susanto di Subang. Aya Pak Kanit Wilujeng Wengi Pak Kanit. Ya. William. Kang En. Hah? Ayo geus wadewo saya. Acan euy. Wah, asan. Aturan ka Wadewo. Wadewo
Wadewo aturan Ujung Wengi Wadewo. Kayak di pucung hul Wadewo. Prank nih. Yang soloyong kayak orang canggih dia. Canggih ya. Bakat bulan tong. Ujung Wengi Kang Mumuh. Kamu. Dan oleh kamu punya si ganteng kalau deh. Kan tahu pas doyong di kaitannya ku awi. Kristin, Agung. Aya Kang Agus, aya Dewa Kopi Kang Jujun. Walah dewa kopinya. Aturan. Terus aya Kang Atep oge Teh Ica. Sayo. Saya Agi kemot oge Ujung Wengi. Baik yang ada yang saya kang emot mah emot kawasungnya si kolan tuh. Kabah mus oge dirawal Ujung Wengi. Saurna teh Abah mah kada itu puting teuing sampeung kada itu era ngaranyang sangaron nanganyang. Insya Allah lah ya. Da son aya di ditu cenah kitu cenah mah. Terus Kang Denny Al-Bukhari di Jakarta Ujung Wengi. Kang Wadewo di Bandung Ujung Wengi. Aturan mah Dewo, aduh aturan. Aya Kang Wayaya Sukarya oge di Bandung Ujung Wengi. Tapi calon apa abi takwa itu. Tacan ditako, Biasa tacan Pak ditako. kalau ira riweuh geuning tuh. Pada mayuran pilkada kapan Kang? Pas salah sawios ti urang teh aya petugas. Kan ieu ke petugas. Rame ieu kacuk ieu toh. Aturan drum. Acok hai semak. Garu gara koneng atau omongan. Iya. Kita pakai kebang. Apa? Tugasnya bagian yang abinya. Insyaallah. Abi ge da karasan jadi petugas oge. Petugas. Aman. Jadi drum kan ya. Jendrumna. Jaga pilkada. Ada aku mah beda deh. Jaga pilkada si Poho. Besok jadi teh. Cing, eta Kang si Amu bisa aya bedana pilkada jeung pilkada. Oh iya. Ari pilkada mah lamun jadi sok Poho. Lamun pilkada mah lamun Poho pasti jadi. Kamu keluarga besar SMPN Tilopat Bandung. Terus keluarga besar SMPN Tilu Hiji Bandung. Ujung Wengi. Keluarga besar SMK Seni Budaya. Terus keluarga besar SMKN 1 Sumedang. Oh, aya tah. Abi alumni cerita oke. Alumni ngawulan kita gitu. Udah Kang Heru sebenarnya menjauh. Kalampahan terakhir di dia. Keluarga besar SMK Negeri 2 Tasikmalaya Ujung Wengi. Kalau Pak Ridwan, Kang Agus, oke Pak Jajat Ujung Wengi. Pak JJ oke Ujung Wengi. Tos sementara. Alhamdulillah pergi sadana perantos diamsiannya marantau yang sok saratianya sanaos panginten anu teu muncul ayeuna ujug-ujug di tengah teh. Atur nuhun pangintennya atas partisipasi penonton. Kau bae, Bah Jujun, kumaha Bah Jujun teh? Mana Bah Jujun teh aya? Aya geus. Oh iya teh di atas papanna. Ujung Wenginya Bang Jujun. Mudah-mudahannya Aturan usahana sing lancar. Pokokna mah tong hilap material RJN. Aduh saya nu aya di Cigalontan teh. Manghansip beli gaduh wargi Cigalontan. Erek kawangun. Arahkeun ka Bang Jujun. Material RJN nya tuh Mau direpnya. sing tadi mumpun ke nonton. Pokokna Segala dikirim papannya. Pak Jujun. Pajujun di Cigalontangnya. Mohon. Jadi dimati gaduh wargi kadinya bari dongkap bila saya masyarakat kaya. Insyaallah. Siap lahnya. Tak pergi sarana painten ngamsen atosnya utamina mah sim kuring samrekan sadayana teh ngaturkeun nuhun ka palawati anu sok narongton kumaha naon eta teh apresiasi pisan nya kana karya-karya utamina karya sim kuring sasarangan di dieu. Tah utamina oge painten tong hilap urang mah. Dina nonton teh urang teh kudu ngabagikeun Facebookna ka Oh, bagikeun. kudu bageran urang mah. Orang Sunda mah kudu
berehan mere mawe nulung kanu butuh Pulang lebaran. ulah Agustisan terus Ini persis papatan si Abah. Aku cenah urang teh kudu naon teh nulung kanu butuh, alang kanu susah. Nih, lamun mah tuh pokona mah aya nu rada ieu duda kitu tah butuh itu bunga teh gitu. Ayo mana malah pahat. lain undung deg kieu kapan saya mau kudu jentrenya amu teh kudu nulung kanu butuh nahan kanu susah untung eta duda teh amu talangan Iya, kapan gitu ku ambil talangan we Mana mana kadu kumaha ge Yang penting bapak, penting balik ke imah mau rokok. Nah, ya Pak Maya kan ada tumbuhan Omor ibu mah gitu kan. Kabalikan mau tolong kabarina. Kau Nah, kalau di sana pangitan aya nama tadi parantau sim kuringnya aya nama bade ngaguar. Oh, tapi saya tacan ngaguar kapan aya hiji teh ya. Biasana persok di hutan jero kawi. Panjur koh teh teh aya tasik nu urang. Oh, iya. Wah, nya. Kalau di sana sadacan ngaguar ieu tema topik pembahasan ayeuna urang saksi heula tasik nu urang. Rung modai. Tuh, tasik urang Abah. Persib. Baik. Kangen. Begitu. Anggar we. Dari pisan kamangen teh. Iya, sudah. Jangan kuda ti kudratna. Abah, lama langsing. Beda jeung si Amu. Angin malam sing ge malam sang ge mah. Tapi dak itu pun alhamdulillah. Sehat maksudnya. Nah, nu penting mah sehat. Sehat. Naon wae tibakeun ka urang. Nya
badai sayang badai awan eta teh papas teh ti Gusti Allah. Oh, tadi makan we da bohongan. Ulang ngalawan kodrat ya. Ora. Ulang pamali teh. Pamali. Dari mah irung pesek kayak ditamahan jadi mancung. Ulah teh. Irung pesek mah pesek. Tapi lain karena edan Aneh. emang ngelawan kodrat mah ya Tekeni. bisa we diakalain gitu kan eta teh pan itu nama tekengi Ulah. Urang mah syukuri apa adanya. beda di jeung teu bang ieu pabrik kaki 3 Naon? beda suku 2 keur taman hiji Pabrik kaki 3 teh ya nya. taman Pan itu gaya. Eta pedagang kaki 5. oh nah Cekir yang teman. eta menuluwi loba sebenarnya mah Asa kumaha amu mengabayangkeun. Ai cabi teh kieu, urang ge 2 euy. Sakieu we ya dari 5 tuh. mana mah sekali malaikat depan ti Main bola. Tinggal hitung bener 5, hiji, 2, 3, 4, hiji di mana nya? Ayo. Padahal abang malam aya di suku 5 aja sulit dah ngagarok jangan. Jadi genap Ayo jadi kepangeruhan tanggal ketang. Ngobrol-ngobrol masalah suku. Siamu baheula aya. Naon teh ditinggi teu pengen teh yang seuri. Kumaha teh hubungan? Lain hari-hari tama da kieu apa tawacingan. Lamun diibaratkeun si Maung teh ulang tahun. Kabeh sasatoan di onang. Tah aya nu pangpaneurina. Tah sato naon? Atau naon dah? Heeh sato naon? Satu. Taluk ya tulah taluk metere. Ditinggi abah. Cuma teh. Dari lah make sepatuna loba kaki 1000. Seribu pas jadi 2000 siapa wah itu lupa ngawur Tapi kabayang munceng ka eta titingnya. Oh, dangah mencengkat mah. lain dah kuduna amu atau kudu aya anu kawas nu kapadan mah eta dihareup geuningan kudu ngalengka sebelah teh kabeh di sabelah aduh Ingat kemarin beli apa di kapal cari hati-hati. Sudah tidak naon. Naon? Eta aden aya anu ti kuncung, ieu naon teh tas. Harita teh nulungan, aya aki-aki ngajrok ka laut. Wah, bisaan eta mah. Langsung dicanan eta teh. Si kantongna teh nanya teh wah jadi pahlawan. Nah, kalah ngadat. Eta neangan sama jonglokeun aing. Itu kata wanian. sing orangnya jangan mau jonglokeun Sama juga namanya. Kalau di sadana pointan aya mah urang buarnya terus ngapos. Nah, di sadana pointan simpuring aya bade ngaguar tema dina wengi ayeuna teh nya eta naon cing aya. Istilah dina pawayangan. Oh, Mahabharata kamari oge kapan kitu karasannya. Sababaraha dina kapangker teh ieu teh diperingati sebagai Hari Wayang Internasional. Oh, kamari ge seueur stasiun televisi, stasiun YouTube teh memperingati gitu kantanan urang teh sang fenomena namanya nyaeta almarhum Kyai Haji Asep Sunandar. Wah, eta mah anjeun namanya seniman anu luar biasa lah gitu bijaksana. jajan aya Jajan aya gitu. jajan pernah selesai itu ya Tah pangitan sim kuring kantos nonton dina NJP nonton sim kuring teh Napak Jagat Pasundan nonton. Di luar anjeunna teh anu ngabuar teh nyaeta Abah Asep Turuna. Eta ngabuarna teh janten anjeunna teh nganyaurkeun. Jadi betapa bijaksanana cenah Abah Asep Sunandar mah. Anjeunna teh seniman tapi cenah lamun aya hiji seniman anu mere ide samarehna teh tangan di eta diakomodir sadayana gitu. memang Namun aya kakurangan ibaratkeun kieu cenah. Di Abah Asep aya 10, di Batur aya hiji, kumaha we carana ame sarua. Nah, jadi jajan cenah tah kitu saena teh eta. Dugi ka ayeuna paentan aya sababaraha
dalam lah panginten anu memang berkiblat ka ajeuna kan gitu ya. Dugi ka panginten upami disebatkeun ikon cepot banyak parantos nerap tanya di Abah Asep Sunada tah panginten mudah-mudahannya panginten tos aya di kieu nah ieu mah tapi karya-karyana seolah-olah anjeunna teh hirup keneh kan kitu naon teh seungit ta eta maka utamina panginten lamun urang berkarya sekecil apapun sok suguhkeun tontonkeun supaya naon ketika dina urang geus eueuh tepan karya urang ditonton keneh tah itulah eta inti namanya tah utamina ge panjang paling sadayana dina mengenang eta dina memperingati hari wayang eta simkuring teh ieu teh sabenerna mah kabeuranan angkennya tapi teu sawiyo kapan aya paribasa nanti apa deui Keberangan masih biasa di dia mah gitu. lain paribasa nanti lebih baik terlambat daripada tidak sama lalu bahasa Inggris mah late better than never. Wah, Lep dah better than what that. lebih baik Lep-lepan. late better than never. Bapaknya Bahasa Sundana Lep-lepan. Lebih baik sholat daripada teu sholat katanya. jadi mendingan tinggalin daripada henteu. Nah, Gitu. kan ada beda. Bae tinggal oge daripada henteu mah. Kayaknya. Kajian teh sakata dua kata dibejakeun. Nah, itu. Tak teras pengen jadi sebelum sok hilapan. Nah, jadi ilmu ya. Gitu ti Abah Asep turuna teh nonton sebelum itu ki ilmu teh. Lamun can boga ilmu geura siar. Lamun geus boga ilmu geura pake. Lamun geus dipake geura bikeun. Nah, eta. Mata kurang Berbagi teh. Bagi Facebook masuk waktu. Nah, eta namanya. Tos nah guanya. Istilah pawayangan. Pawayangan nyaeta kesenian tradisional anu toleh tina pinton sasabetan wayang nu diperankeun ku dalang. Pawayangan kawitna aya di daerah Pulau Jawa. Pawayangan jadi salah siji kesenian anu wajib dijaga keaslianana kusabab jadi warisan budaya nasional. Dihandap ieu nyaeta istilah-istilah anu aya dina pawayangan. Nah, dina pawayangan teh tangtos urang teh nguping istilah-istilah atanapi memang sesebatannya anu urang terang atanapi anu teu acan terang. Naon bae can diantawisna? Ah, diantawisna teh pergi sadayana ieu nu utami. Anu kahiji istilah dalang. Nah, ari dalang teh nyaeta lalaki anu ngalakukeun panokohan pawayangan ku lentong sora nyesuaikeun jeung karakter wayangan. Tah eta paintan disebutkeun dalang teh. Utamina panginten dalang teh nyaeta anu ngagaduhan carita anu ngagaduhan kawasa gitu Bawa ceritana teh. pembawa carita anu ngagerakeun musikeun sanes kanten nyaeta dalang dina wayang mah Pokona wae kamari jang. mah Kaca ngamu. Nu ngelehkeun. Ku dalang di sindrek jungkal. nah eta Eta gitu. mata dalang mah pergi sadaya wayang mah sok disilokakeun kana kahirupan urang hirup teh ibarat pawayangan gitu. Kayak di musik nu malik. Nah, itu di musik malikeun teh kunalannya. Sahebat kumaha eta Gatot Kaca, sagala kumaha eta na pindah muka, kunalang ditilepan cicing. Oh, modal sebenarnya kotak mau Wah, keluar. dia sebut kana kotaknya wadah. Di sekolah itu, gitu. Ngaringkuk. Jadi Iya. Ngaringkuk dalam mata dalam sakti. sakti. Dina bahasa. Tah, eta. Dina berutun. Hmm. Dina mere pepatah. Nya. Sami sareng aja ngajak teh. Ai pada lama ada eta mesti kene naon ka urang teh mere wawasan. Nya, wawasan. Masih tuntunan. Kamu saapal kamu dalam teh kudu kumaha tah saapal kamu. Cenah pengalaman si kamu. Malah teu pernah nonton wayang, nyaksikeun ngurus wayang. Kamu mana pika di kumah tuh bayang. Wah, iya. Sese, kita udah tilepan. Bayang teh nya ngana mau masuk emut ka pungkur. Menuju zaman nyaba amu oge kalaresan amu teh sok ngarekam abah. Mohon amu teh ngagaduhan tugas saupamina dalang almarhum
Haji Asep di mana wae ngadalang amu mah kudu aya wajib sabab naon amu mah kudu gaduh pembenda sebentar teh Back blok. tuh etang di Perbendahara. tah etang nya sabab aya kapungkur teh nu disebatkeun guar wayang itu Naon wayang? Nya wayang dipilih. guar wayang teh seperti ieu ade istilah dina pawayangan carita dina pawayangan di guar ku salah sawios dalang kapungkur upami ayeuna mah Kang Eka saturan Kang Eka Eka Supriyadi kapungkur di guar ku anjeunna nah salajengna dipitonkeun we wayang golek sawengi jeput harita teh nah saupamina caritana eta kene kan bosen atuh panginten tamata amu teh kapungkur ka mana teh salah sawios anu memproduksi rekaman wayang golek tos teu produksi nah tukna amu teh di mana aya Pak Haji Asep manggung amu kudu aya di dinya da betah atuh abah amu makatun masihkeun kaset kosong itu seratan ku anjeunna teh carita pawayangan naon dalang nasaha sinena saha teras naon teh lalakona naon masihkeun amu makari dong tahun Kitu nya. Taos mung aya salah sawiosna papatah anjeunna Naon tah? kumpul teh malian amu mah isi sebutkeun kasarung amu mah kasarung sabab naon urang Sunda tapi teu apal karena Sunda Tah eta. Kitu pisan eta teh. itu maka disebut teh kasarung non kasarung teh poho pangbalikan nah eta nu sok kaemot teh mata kamu masuk mencetan beulah kalah mata asa ka ieu si abah asup na jero sarung tah kitu Eta lain kasarung. Iya. Sasarung. Yungsep Mata kudu apa karena bangsa Sunda teh gitu. Urang aya KTP Sunda. Itu karena Sunda nanti apa? Tah eta ulah nepi ka kitu. Mata urang kudu di luar aya di keuling satek. tah Apa? eta sumuhun mata leubeut ilmu kapungkur teh terus sifatnya kayak dalam rangka tah dina rangka dina raraga Keun raragana oge heula. Sudah Eta sina beunang. Tah. pas kira mah ku bentang saya mah bintang tamu Iya. itu Ya. Dan sok atuh sok Ah, baheula sok. sok Apa heula? ibaratkeun urang hayang boga manuk. Tong kanyangan manuk nanya deh pulungna heula. Nya, sangke manukna manuk naon asukeun kanyangan pulung. Segan we anu neangan Nah, itu. itu tersebut oge sarua manuk. Tuh. Mangucieun Kumaha bisa lebih dalam. Iya. Ada hati anu ngageblek teh. Oh iya, terbaik aku kayak oke bang pisang-pisang. Sok mah, ucin. Cing, eta teh kali tarawan. Mangucieun cing sok. Lain dak nonton 1000 kali jajan teh bosan teh puter di cerita naon kita di sana. Oh. cerita Eta teh jiga nama cerita sedang musim gugur gitu. nah ini kau mah Nah, eta. Siga. Budak kunci. ya lah budak kunci eta teh nya Apa yang disepitan? Eta pernah bisa. Bahkan pangita bagi sadayana setiap bodoran atau napi kata-kata bidak nu dikawarkeun ku Abah Asep Sunanda diarang Emang udang lucu gitu gitu. lucu bisa. Nah bagi sadayana panginten saantos dalang jero ngobrol ke dalamnya kan tenang dianya soantan nya Leres. kan kudu aya rupa-rupa dengan gebleng tiga mangucin teh gitu eta. Wanita di dinas saritna ke 40 rupiah jangan Cing ari apa bisa sabar rupa sorata. Aku mah sarupa we. Naon? Ini nak ngorok dia ya karek-karek. Tah, panginten eta teh salah sawiosna sim kuring nguping-nguping bahwa panginten pelatihan anjeunna teh cenah terus jadi dalang oge. Teu gawe sareh henteu tapi tetep latihan mah gitu supaya tetep kasah gitu eta intina mah.
Diasah terus mah urang teh. beda si Amu diasah teh Kugurina gitu. Itu jadi beak mah bisa. Wajah-wajahna beak. Nah, akhirnya mau teraskeunnya saat dalam pagi sadayana ieu teh aya istilah sinden. Sinden gitunya. Tah sinden teh naon cenah? Nyaeta juru kawi dina pintonan kesenian. Biasana aya dina celah-celah pawayangan, ngawitan, panengah atawa akhir. Kitu teh diasupan ngawi lah kitu. Mun di urang mah kapaneng olah. Juru kawi teh. Ini ngolah kemana tuh Oh, teh? kalau rasanya juga musibahan sih, mudah-mudahan sih ngalamannya gitu. Sok emot abahnya baheula. Sinyang kirut Nah, sajati ning wayang. Anu. nah eta teh sinen. Sautamina oge sinen. Kang Hen mah dugi ka kieu. Upami urang cenah bernaon teh mun ngabanding-banding dina dunia tarik suara mah sinen mah awet tapi kakolot oge sinen mah kapake kalau leuwih melentung Hari dina lagu-lagu Sunda mah jadi lemah gitulah itu tinggi-tinggi tuh. iya Katakan tukang kenang lagi awet gitu. Beda beda jeung dangdut itu dah. oh atuh nambut mah Dangdut mah 2 periode. Oh, saja lagi kayu. mahas Sinema, dugikeun ka ini masih kada nyeun ya. masih kene Siat kene. sebab pangitaran nu dijual teh karya pangabisa lah gitu eta olah suara kapan sinen anu nuju zaman Abah Asep Sunda eta kapan salah sawetna cicing cangkulileuh tuh terus pangitan teh SLB Ibu Hadijah tehnya Ijah Hadijah Sama Mami cucu. Mami Cecep, cucu Setiawati. Terus. Andarwati. Lagu panggung gitu teh kuaan Andar tapi kita lelakina juga andar tahun Andar dan tahun. apa Raja Wangi kalau Kang Ardiansa terus kalau Ai Kurnia serang Pak Ajengan Nandang Aturan Ajengan di ngaronda di kedokan aturan aja. ayo atuh urang ngaronda teh ya Sok iraha atuh ajengan. Aduh, Gusti teh. Ari lain aya TKP teh suruh ngawe aduh keterangan nabi telu lain katanya tapi tos lain sadar name itu orang rada alihkeun heula kana Facebook na deui teu kapantau musim kuring Ih, atuh dah kali. Jong-jong kawayang gitu dah. Terus kawayang teh. Oh, pananaon-naon. Sok ingat abah aja wayang bola. Lain abah sok darang gitu. masuk motor apa Abah aja. Radio di Bakan Muncang. nya Asal geus jam 3 we da teman di jam 4 boleh. Cek-cek we. sepenting jemput ke bener Hanya kana paranya we abah mah. Pusat dina luar. kuat Atuh radio di dia tak dalam itu siapa odin gitu siapa pun paman jam 2 eta mah kenceng ke perang Iya. apa asup pada kolong panggung di budaya ku sarung ya kere nah ayo dia teh jam baca sing ngegelut kene teh goreng teh gejalanan panggung Santai bahasa nikah adalah Ibu Haji Uis. oh ngaji euy ieu Uis naen. oh sim kuring wah sok aya nya Cara ya. dugi kata terang pernah aya wah nya mocinnya Orang mah. ngapain nyewa dewo lainnya aturan wadewo aduh geus rame teh bepenak ya wah damang wah wah damang wah aduh aya Kang Saiful Fahmi di Dedel wah nuju nobar rekam sim kuring eta teh Kang sate Kang Fahmi Kang Fahmi. terus ade Kang Fahmi terus panginten tajul sa oh Pak Tajul Pang tajul aya ya oh teu aya 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 di Bumina Di Bumina. eta sajajalan jeung Pak Tajulnya
atau motor. Kapan hari ieu mah kumaha instruksi. Ikuti klakson saya. Ini nuturkeun naon klakson ge wah tuturkeun we klaksonna. Cek urang teh gitu kumaha aslinya. Rasanya ta eta si Nen pangitan eta juru kawin dina pitonan kesenian wayangnya. Anu salajengna nu katilu tah aya ieu mah ya. Naon antawacana. Antawacana teh nyaeta dialog wayang anu dilakukeun ku dalam. Ta eta teh antawacana disebutkeun. Nama terang sim kuring oge nya kumaha menjadi apa? Tuh. Kalau lagi sadayana ku nonton jadi terangnya gitu eta. Sarehat sadaya alhamdulillah wa. Nuhun. Alhamdulillah banyak. Udah mau kemana kan? Kaburang atunya. Bagi udah tahu juga Biasa ya. Biasa aja nama Tah satos antawacana bari sadaya aya anu disebutkeun kakawen. Nah, ari kakawen teh nyaeta lagu anu dihaleuangkeun ku dalang. Asal kakawen nyaeta tina kawi. Nyaeta bahasa anu dipake dina lagu dihaleuangkeun ku dalang. Upami dalang nunjuk ngawi kakawen namina teh eta dina ieu mah. Tah eta nu salajengna bari sadayana anu kalimana nyaeta wayang golek. Oh, jelas aya wayang golek mah nyaeta wayang. Anu dijieun tina awi atawa kai anu dipahat ngabentuk jiga jelema disarwakeun raut beungeutna jeung bentuk kumaha karakterna. Buta atuh kitu geuleutang buta mah. Kalau si bibi mana? Untung teu melong ka waringan. apa? Untung teu melong ka kuring. Malong bitengan ngareret. Kumaha masih Kalau itu dayang, nya. dayang Dimah. halus. Aduh man, man mah persis bisa juga si Amu. Yang ting apa? Cenah kitu ngomong. Sakitunya. Cerita di Arab. Taya tage pangitan wayang golek kunaon ca wayang golek sebab aya wayang kulit oge. Itu di paling ditunya Daerah wetan, wayang kulit gitu. Tah pangitan dina wayang kulit sareng wayang golek eta ge penamaanan teh penamaanan nu bentan kitu panggil itu mah aya naon aya bagongnya. Dia. Wis segrong langsung teh. Panari Petruk ya, bagi Petruk bareng masalah saya Petruk bareng mah. Bagong teh siapa? Hari itu mah Petruk teh Dawala. di layar teh mah di layar. Di layar. Ningali kalangkang. Kalangkang. Jeung teu bisa ngalieur dia Ya apa? wayang beber nih kan. Wayang beber mah kamar. Nyebautkeun kamar keur naon dicaritakeun. Wayang beber eta. Wayang kene tadi. Wayang. Aya tuh cenah wayang ulung. Wayang orang namanya. Jelema we kali itu eta mah eta. Panari wayang kan. Paniru sama langsung sikut. Nya. Batur nonton nancep ka dieu. Ini gede-gedein nonton. Ada teuing kepancong. Petruk. Nah, pangitan ieu teh wayang golek teh utamina mah raut mukana teh disarupakeun jeung bentuk jeung kumaha karakter. Sapertoskeun ayeuna upami karakter buta mah seperti gitu, terus karakter sang hyang mah geus pasti juga kitu wibawaannya, karakter rakyat leutik segala macam gitulah. Ta eta teh khas pisan ngagambarkeun pisan kahirupan. Kitu utamina. Nah, aya bentena mun lungsuran Gatot Kaca. Pan barabeda nya dina tegeubna ge lungsuran Semar sanes deui karena lungsuran ieu Mahabharata pantai deui gitu. Jadi bentukna teh sanes Bentukna kitu. Lain apa jika dalang? Abang. Jika dalang apa teh? Dan Ai, lembang paling dalang. Dalang apa? Dalang. Ih, Dalang kan lain dalang wayang apa? Dalang naon? Dalang karusuhan. Nah, berikutnya mau literasi dah tuh. Pan aya rekan sejenak. Oh, iya. 4:30 mari handeula gitu eta. Tah parti sadana pangitan eta name 5 nya di gua musim kuring. Panjang kene ya. Oh. Acan nataan toko wayangna. Acan nataan anu jualanna wayang. sana tahan wayang. Tah parti sadana pangitan aya nama urang randa di selang heulanya ku hiji kawih nyaeta kawihna teh raksa desa. Oh, Raksa desa. Orang menyesuaikan umurnya. Raksa desa mana
Padadang Koswara Padadang Koswara. Raksa desa atas ngaran semen. Raksa desa hatur nuhun. Betul non. Lembur. Lembur. Lembur di lengkung gunung, pasawahan yang tegalan, ulah bingung, ulah bingung, pasawahan berkaraja. Mangsana jangan bayangan kau mamanian kota aku di desa kayak pisang bergantian kamarana aku kamana ketika tinggalkan desa gunung sawah panjang tergalana kalangkar ketampian kamarana aku kamana ketika tinggalkan desa gunung sawah panjang tergalana kalangkar ketampian. Lembur di lembung gunung, pasawahan yang tegalan, ulah bingung, ulah bingung, papasawan berkaraja. Mangsana jangan ayeuna jalma marian kota aku di desa kayak pisang bergantian kamarana aku kamana ketika tinggalkan desa gunung sawah panjang tergalana kalangkar ketampian kamarana aku kamana ketika tinggalkan desa gunung sawah panjang tergalana kalangkar ketampian. Tanya. Sama Luringkat. Ada raksa desa apa ya? Bukan raksa desa. Lagu, aduh, katanya. Ayo tak mau bagi anda. Nanti orang Yang mau hiru. yang mau kita naon? Yang video. Paling ini silakan karena ini lagu anu memang alhamdulillahnya hasil karya orang. Judulnya teh Raksa Desa. Ingetan ieu mah ka urang desa katanya keun aya rumus aya di kota mah teu naon. Kudu balik deui ka dieu. Kudu balik deui ka dieu. Sekarang saja teh. Ya, abah apa? Kang Her eta teh. Atuh ada Kang Hen, aduh alhamdulillah. Kang Her mah tuh Desangka Saksurat sore teh Kang Her.
Beda ada yang si Amu atuh. Kumaha, Sam? Kumaha coret nanti karena tuh bener sih. Ay kan hemat ada orang kaya dengan kedenana. Tapi kalau apa kan kumplit orang. Kumplit. Abi nu nulis rumpalkana. Kalau ada yang ngaran semena. Tuh. Kalau apa yang nyanyina. Tuh. Si Amu. Mau ngejeknya aja. Tidak naon, Amu. Iya kan, kan si Amu masuk iya aja, lembur, di lingkung kurana. Nah, tanya, kalau kedayana paitan pokoknya mah lagu rasa desa teh insya Allah mudah-mudahan urang teh tos tiasa ngademeukeun nanya. Urang teh sanes nama waktos ya. Papuket gitu nya. Siap tuh, Pak. Papuket jam. Berawat. Dengan amukat sih. Kan lagenda pesananya anu salajengna di dieu teh tadi 100 na wayang golek aya wayang kulit. Nah, wayang kulit mah nyata wayang anu dijieun tina kulit sato jeung sifat teh leuwih kana 2 dimensi. Kan 2 dimensi ngayeun kitu ari wayang golek eta mah. Boleh kok bisa jadi. Oh, eta mah multidimensi. Oh, segala Ai kulit pada bisa kali ya, Abah. Kulit kita. Nah, ini dia. Nah, Ini si aku di wayang kulit. prinsesa. Wah, Amu teh da sakurupung. Talang mah teh Ki Mantap Sunandar Sunaria. Sudah sono itu. Wes Darsono. Pos kadon pancen oye. Eta mah gaduhan branding nyatanya. Ojo lali pada teh. Kecuali Hus. Ojo naon? Ojo lali teh. Ini ulah poho. Ini ulah poho eta mah. Kabapa mah komonya. Bapak Wing. Tapi dah halus bapak nama ngucin mah. Ngabejaan ka urang teh ulah poho. Mencari apa? Ojo lali. Saya lain tuh di Jawa ge. Ojo lali. Ulah poho. Iya kan deui ari eta mah ulah poho. Kana dahar. Terasa nanya. Satu wayang kulit. Di dieu teh nomor 7 aya janturan. Naon cenah janturan teh? Nyaeta wayang anu ngajajar di sisi kenca jeung kapuhu. Janturan hamina teh. Enggak ada kamari mah jam. Aya sinena tunanetra. Wah, Tapi aduh malah tapi kieu nya. wayang mana ajik dalam eta. Ada yang wayang ngajajar mah. Wayang mana hareupeun tah. Itu lagi ngalamu lah jadi. Saya janturan persadayana. Anu salajengna nomor 8 aya tuding. Tuding teh nyaeta gagang tina abi leutik paranti ngigelekeun leungeun kenca jeung katubuh. Oh iya tuding teh nya. Namanya tuding ya. Nah, tuding teh nu anu pana leungeunnya agar tuding. Tudung. Tuding macam mengadai mun radio kan putar-putar tuding. Kita mah kalah sorry jangan. Lain ingat yang mau dari mana? Kita putarkan tuningnya. Duh ingat kan mana? Kejamanan kalian sih kuning mah. Ayeuna kalau itu Radio tuning ya kita. ayeuna kalau itu di Naon? amun dina eta teh naon? Nah, Tip teh iya naon? leading ya nama dia. Masih boleh ayo nemu digitalnya. Kumpul perabotan atau teteh saluran tanya. SW lama SW 1 SW 2. Atau kadang-kadang dia mau ya. Kamu ngasih perabotannya di dia teh. Perpintu sih. Dijawab deh di dia batuk. Teh perabotan ya. Perabotan saluran frekuensi. Aduh. Ya balik nama. Lain kadang-kadang sebelah ngaji sebelah nyanyi tadi itu. Eta tudingnya kapupot. Tah ieu mah tuding, kitu tuding teh paling nggerakkeun leungeun ka tubuh jeung kenca. Nu salajengna nomor 8 aya campurit. Campurit mah nyaeta gagang wayang paranti dicekelan leungeun kenca ku dalam itu kenca teh dikodok. Nu dikodok teh kitu nya. Bedanya siapa? Asal kodok aja mah. Tuh.
Sampulit si Amu sampai kodok. Nanti kali. Rambut. Justru amu. Lain suka campurin. Campurin siapa? Bapak kayak tiga ke. Tapi lainnya gak kagak Itu ada. Nah, sampulit teh gedean. Lain kira tuh kepuasan kawan kan mudiknya. Keluaran kemarin. Kunineng maksudnya kemarin gila. Ya berarti nah. Kayak campurin buka 10 aya campala. Campala teh eta panako tina kai parantidaran keketrok jeung tata kelola. Tok. Apa? Cerita. Kok cerita kun. Nah, begitunya. Oh boy. Gimana ceritakeun kumaha apa? Yo. Siapa? Kamu kali ini ya? Ini mah sombong. Atuh dan teu bosen ka apa teh. Nya, sok. Arek abah nu ngadalang. Amu mah bisa kampung. Enggak campur sebagai penting gitu. Nah, nomor 11 teh sampalanya parantidaran keketrok teh kan geus dicepeng teh. Panginten aya 11 Bagedor, eta tempat cicingna wayang. Bobog nya tanah di gendong gitu. Bagedor teh jangan. Bagedor namanya. Tanu ka-12 aya gugunungan. Nyata benda anu bentukna siga gunung segi tilu aya motifna pikeun ngaisarahkeun ganti tema atawa jeda caritaan. Kacaritakeun di Astina. Ini teh kayak gitu. Eta teh gugunungannya. Gunung Astina datang. Gitu. Kacaritakeun di Kurawa. Wah, kita Tung Kurawa. Ceritakeun Arjuna ngapung ngawang-ngawang. Tung eta Salah dan ngapung mah kaca. Balik ke deui apa? Salah tapi benar. Salah dan ngapung mah kaca. Eta kan gugunungannya. Anu ka-13 aya Nayaga. Nyaeta juru tabuh gamelan. Eta Nayaga. Itu Nayaga. Ka-14 Sabetan nyaeta sebutan jang gerak-gerik wayang. Disebutna teh sabetan gitu eta. Anu ka-15 tutup lawang Sigota. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, macam daguan ya tutup lawang Sigota. Nah, sama lagu teh. Terakhir nah eta Iya. mah. Iya. Pamitan sanes teh sono. Coba Bukan? di luar keketrok. TB Anugrah. Tanya. Itu NHS. Manipas tuh. Pas ayeuna mah paling warna berikut ini. Iya. Kau tidak murmur gereja. Pesta anugerah cenah jangan kaliwat. TB Anugrah. Ya. Nomor ka-16 mah TB Anugrah. Nah, upami TB Anugrah pun lagi ada eta teh toko bangunan. Lainnya. Sebenarnya pangan golek jangan. Gusti teh. TB Anugrah nu aya di Kampung Ciawang RT 15 Desa Ciawang Kecamatan Lewisari didinya panginten nyarikeun sanes kantor bahan bangunan. Utamina apalagi sadayana anu ngamaksana daramal buminya ngawangun madrasah, sekolah, WC, bumi tiasa sumpah bae kagana benahnya. Panginten didinya disayogikeun sanes kantor bahana. Di mana cenah? Di TB Anugrah. Dugi ka ngawangunon. Rumah tangga bisa didinya. Aya ya. Iya, Maya didinya mah ngan ngawangun rumah tangga sok rek. Oh, ya emang gitu ya. Heeh. Ayo ngawang rumah tangga masa bejepi. Nah, iya. Zaman yang penuh Licin teh. Apa? Licin. Kenapa? Ai giliran memehna mah lepehan. Ari geus nama kudu rame. Yo. Ngapal geus nyelong. Eta Ayo tanya. Biasa eta. biasa. Biasa. Kamu lihat kok kangen ngobrol aku. Cuma di lembur tatangga. Ngeuneuh teh heula. Rumah aja. Ini cek aing dipira ku reuneuh engke lahir terus reuneuh lah. Teh salah ya. Teh salah. Ayo nu mati gola. Heula. Tuh ngahirkeun. Ayo nu panerima tina tongkong. Ini pentingnya masih sini anu aing.
kita bakat hubungan syukurannya. Duh, apa ngabayakeun abu jeung abah Oh, pulangnya. gitu. bakat ning kitu abah. Alhamdulillahnya oleh-oleh. Kan mencegah yang ngucin maulah nurutan wayang anu ngadalang budak teh. Ya. Aku hari ini ke Ciater. Cianjur, Cipanas, acuh. Dia kan dengan aja. Buka dua kangen. Kedua teh bengkel berkah auto solution. Berkah. Bengkel Berkah Auto Solution. Kita eta mah salah satu bengkel resmi di Sandatun anu aya di Jalan Sisinga dikirim STIN Cipasu. Ka eta mah panginten anu gaduhna teh Kang Imam. Gitu eta teh rencana kakek. Repet ojek. Wah. Lain. Para wargi sadayana. Itu nya. Lain. Cak huai. Nah, kadang-kadang gue eta di iklan Cukup jengke. Apalagi sadayana aya hiji tempat nyata pangkas rambut Asipan anu aya di Kampung Ciawang RT 15 Desa Ciawang Kecamatan Leuwi Sari. Didinya kan kitunya ngaranna bubur 7 didinya. Ya yogi saliskan gaya rambut diantawisna serepet ojek. Cukup jengke Cak-cak heula. Perempuan kuning. dapat muning. Kerecak marmor. Akang ngarempot. Nyai. Tang pawargi sadayana anu meuleuwikeun saliskan gaya rambut nu meh sumping wae ka pangkas rambut. Asipa. Ayana di Ciawa. Panggutan naon? Passwordna serepet ojek. Nah, tadinya mah jang. Kumaha? Hanya nama ada bapak. Balapan kumaha? Bapak biran. Oh, kaburannya. Hanya masalah orang daik dicukur we kadinya mah. Atau hon daik dicukur we. Itu pasti itu. Pun kaya. Ada nama artos pas. Jadi cenah lamun nu dicukur teh ganggarakeun. Gitu. Kadang-kadang melipat lagi di babat. Tuh. Itu gerak yang nyukuran. Gunting we saeutik teh. Kita balik ke Iwan, anggeuskeun sakalian. Oh, eta cara nanti belinya. Aduh, anu botak musuh mana nama. Gitu sih. Pada sih bener naon pletok. Apa di kitu? Naon gunting Jaosan kadang-kadang. Jaosan. Pangkas rambut Asipa 2 aya di Ciawang Lebak RT 15 Desa Ciawang Kecamatan Leuwi Sari. Sarumping wae kadinya sareng passwordna serepet ojek. Tajam. Material RJN. Wah, material RJN mah tadinya parantos nonton gaduhannya. Pak, minta mudah-mudahan. Ayo tinggal ngaduhakeun we. Mudah-mudahan. Sampai kena dua-dua kan aja kurangnya. Doa. Oh, doa. Dua-dua. Ya doa kurang. Mau apana? Oh, nya. Keun aja. Ada lima tapi. Baju jujur nggak WA. Kumaha cenah? Jam kenaon senang kai. Eta mah mangga we waktu kakek eta mah nya. Ada yang ada maya pasuman tangan ibu gitu. Jadi biar Ya, Biar wae si Abu. Tapi kan lain tuh bang, biar kita ngasilkeun bang. Kena naon apa atukeun. Nah, eta material RJN nya anu panjujun di Desa Sirnagali, Kecamatan Cigalangtang, namanya Kampung Sirnapalai, mangga sarumping wae kadinya anu ngamaksan bade ngabangun saniskan bangunannya. Ajang. Kedai rindu nu kita. Wah, kedai rindu kita eta mah aya di Cimacan Cinta aja. Eta mah nyaeukeun saniskan jajanan murang kali. Yo, kamu sok Yo. biasa. ayam geprek, Ayam geprek. mie ayam, bakso tusuk. Hmm. Naon nih? Soblok. Tusuk patok. Iya. Cilok goreng. Goreng, Seblak. seblak. Wah, segala macam ini. Badai seblak ceker ayah. Ayah. Seblak cokor ayah. Masih kene. Kami kene. Itu cokor sapi. Biasa sumping wae kak. Di kedai rindu kita. Upami teu ieu tiasa dina dari kayak dina teh Gopun. Oh, Biasa ngagopun. Biasa Pasalina mah ngagopun. jualannya teh teu kudu lempang. kuno. Tinggal dikieurkeun we eta. Tinggal kali mencet. Heeh. Dapat Dapat. aja. Assalamualaikum. Itu kita di pesen yang geprek, muhun gitu.
Ayo ongkirnya sabar aja nanti. Aya teh ongkiran gitu. Karunya apa? Capeun. Pesen ka mangput. GoFood. Lain gampang GoFood. Pan ayeuna mah teh ka di belakang ayeuna. Iya, ari GoFood teh singkatan. Golongan goa ada teh. Tah eta nya kaderi dulu kita. Lajang. Sri Wedding Wah, Sri Wedding. Di Wedding kumaha? di Garut. di Garut nya Sri Sri Wedding Garutnya. Eta nu ngadona teh Sinta Sri Mulyani. Oh, nu kamari Sinta Salon. Sinta Salon. Namina teh Sri Wedding. Oh, Sri Wedding. Meh haturan atunya punten. Sampai Sri Wedding teh. Oh, Kamari teh na ieu sebenarnya teh Sri Wedding. Oh, kumaha? Biasanya Sinta Salon. Dari Sinta Salon. Oh, Wah, ingat Pak ikan gede. Udah, terus kalah. Terus ikan gede. Orang tarian teh lepat alamat. Padahal mau kamar itu simpul dia menjadi Sinta Salon cenah. Terakhir kalau PS pintak jojo. cerita kaleding ya kan. Nah, Sri Wedding di Cilawu, Kabupaten Garut. Eta mah nyaeukeun saniskanten kebutuhan kanggo pesta pernikahan. Itu WO, Wedding Organizing. Organisernya. Naon lain? Nya WO. Nya WO. WO. Aya Daster. Com. Aya panggung, aya Tenda. tenda, Oh, tena. Ayo daster mah tadi. aya kesenian. Kesenian. Ya, benar-benar. Model catering gitu. Ya, Mun di dieu mah aya geuningan. Catering Fortuna. Nah, Banget ya. Nah, ini mah emang komplit ya. Komplit eta mah. Panggungna, orkesna, atuh naonana bangsa Yo, Dekorasi. kuryungna aya pernikahannya itu tah. Kabas-kom aya cenah. Aya. Geuningan. Dugi kapan ngobrol ka meureun ge pilih cenah teu aya tamuna ti sieun guling aya. Nah, gitu. Meuli ti iseut. Dia ada kayak so, ayo soal kamu masang lah gitu kata. Dia gitu Nanti di Kita ge pilih, saya pilih bayar di borong. Pilih terus teki atau yang ngajak. Yang tegeduk putra. Aya eta penanten gitu. Komok itu mah. Tamuna aya atau bayana sanis kanten eta mah. Nu gede bumi mah kantun saling di Jawa. ke nu ramean mah di ditu mah nya Suping mah tagihan. Terima beres. Nya aneh. Si aku mengajar teh yang ngap rapat. Dapat oke kan lainnya. Nangkap seminar orang mah. Lain kita kan bisi eueuh teuing mah. Gitu kan nangkap rapat, pernah cenah RT RW gitu. Ini sedang ngobrol masalah KTP gitu. Namanya Orang orang merasa dari diakeun we Ayo konsumen. dapat mah jajan, murah kita ada begrapan. Agar teu bisa naon ya ilmu urang pamangih urang cerita dirinya. Ceritakeun mah. Ilmu ngarit atuh kieu. Ada ilmu digawe maju kieu. Sarua jaga. Sama ti iseun teuing. Nah, Lu udah ngajak nih cebrengnya. nah, Oh, namanya apa sih culang kieu. Kok rapat tapi dah repeh. Apa kieu kapan Kang Hente petugas pemilu kan teh? Kete Ngilu ka mana? Lain pemilu. Oh, pemilu. Pemilihan umum. nah kitu ari kamu mah teu da kudu jelas. Semuanya kudu jadi pilkada. Kata emang nu teh kieu. Mun nu ngajak. Iya, Kang apa? Hente. Pil KB wae segede kieu. Segede Ngomong kieu. pilkada siapa? Segede kumaha? Ya, leung pil kabeh jeung pil kada. Pil babong mah kita jomblo. Aduh, Gusti teh. Tanya. Sama. Tuh tos pas tuh jam 10 ngatos beres teh eta. Pariwaranya. Catering Fortuna tosnya hijri penten Paris Partu. Eta mah aya di pertama. Toh nu mah pasti tos taranang. Eta mah pokona saris kanten pokona mah tentang perlisah seungitan anu internasional jeung go internasional aya di dinya. Mangga suping wae ka Jalan Muktamar Cipasung. Pan urang bisa ngalangkung bae teh ngalangkung. Ngalangkung. Ngalang menuju ka Cibanyaran teh. Kayak eta meladikna dikasih banyak. Nya. Sami amo oke kamari teh. Didinya teh langsung ka
udah meledihna tuh. TO. Jadi karena si amunya dari punya. Nah tadi paket komplit tadi ke WO. Nyata ge sami paket komplit. Teko namanya. Nuhun. Dah ieu mah ieu jangan sok dituruti gitu. Iya. Amun abah sapiring, ieu mah sok nama sapiring setengah. Gitu dah teh. Nah, bagi sok nurut kan. Sok Kumaha? Mun amu kaluhur bakal kahandap Oh. sok kayak kumaha. Aya mah ngelehan. Ngelehan apa mah. Kami repok. Kami ada Gitu. kok. Pan tadi bisa kelana tenan mun wayang. Apa itu? Dikiripna Campurit. samperin. Nah, perisadayana aya nama istilah-istilah. Apanya? Alhamdulillah sakitu ge nya urang jadi terang. Tah ayeuna mah urang bahas saha we tokoh nu terkenal di wayang teh cenah. Aya. Anu kahiji perisadayana di dieu teh aya disebutkeun Hanoman. Wow. Cing cek abah Hanoman teh saha jeung tiga kumaha? Ai Hanoman nongkong tah. Hmm. Antingna panjang, Heeh. wajahna muka eta teh. Wajahna muka. Aya pelentung ka dieu, Iya. eta da monyet kan. Monyet. Eta teh lamun ceuk dina sajalur jeung Semar mah raina Semar eta teh. Oh, eta teh nya. Teh gitu. Mata Hanoman teh sok disebut Hanoman si monyet bodas teh nya. Luar biasa. Sama Hanoman monyet bodas. Hmm? Ieu mah monyet hideung ya. Iya, iya. Tah perisadayana Hanoman teh nyaeta ada nami lengkapna nyaeta Anoman Perbancasuta. Nami asli lengkapna. Tapi pangitan di nu teu asing mah disebutkeun teh nyaeta Hanoman. Itu mangrupakeun hiji monyet anu buluna bodas. Ieu teh putra ti Batara Bayu jeung Anjani. Hanoman ieu teh dikisahkeun ngagaduhan umur anu sangat panjang karena bertugas menyimpan sukma rahwana dina cupukna. Nah, cupukna teh nya. Cupuk gitu nya. Hanoman oge dikenal memiliki kekuatan anu sakti mandraguna. Wah, jeung berbagai ajian anu dipiboga. Manehna ge bisa kebal tina serangan-serangan musuh, bahkan dikisahkeun bisa ngangkat gunung. Wah, eta Hanomannya gitu. Tah eta paling tadi hiji tokoh Hanoman anu sok urang menak dina pawayangan. Anu kaduana perisadayana di dieu teh aya Aswatama. Tah aya cenah. Tah Ari Aswatama teh perisadayana mangrupakeun hiji putra ti Resi Dorna atanapi Kumbayana. Gitu. Tah ieu teh mangrupakeun hiji guru ti Pandawa jeung Kurawa. Dina kisahna Aswatama dikisahkeun ngabogaan pangawakan anu gagah, jangkung, jeung beungeutna kasep. Kulitna poek jeung matana hideung. Ieu teh mangrupakeun anak tunggal kesayangan Kumbayana. Gitu. Aswatama teh nya eta teh pangetan upami dina naon teh kapan gayana teh sok rada beda dengan Aswatama eta nya. Gaya ilah, pangabisa Eta Aswatama. Kapan pangetannya upami Resi Kumbayana teh nya Resi Dorna teh kacaritakeun mah dikisahkeun paneta masuk kapan guruna Kurawa eta teh guruna Pandawa. Jadi di pentat tulung kur sok kadang-kadang ngadu domba teh. Man singkatan dorna teh kan. Dorna teh Ngador kemana-mana gitu. Ari dorna kadang dipakai alus, kadang dipakai goreng ilmu teh. Iya. Langgeng gitu. Maka sore ka budakna tadinya. Jadi angkuh we gitu kan. Tapi si Sepot mah sok diledek gitu kan. Ke perang jeung si Sepot mah. Sebab naon? Dipakai gitu ilmuna gitu, diparuguh gitu kan. Iya, Aswatamanya. Aswatama teh panita putrana Dorna tanapi Resi Kumbayana teh nya eta. Tanu salajengna di dieu aya wah, abah pasti apa? Hiji wayang anu pangkasepna saha? Arjuna. Cacing. Arjuna benernya. Pan Arjuna ada aya Arjuna, aya Arjuna Sastra Bahu kan. Arjuna Sastra Bahu. Arjuna Bahu. Sebenarnya baunya. Nah, di dieu mah perisadayana Arjuna teh nya eta mangrupakeun salah sahiji tokoh pawayangan nu paling populer. Wah, populer pisan atuh. Dikisahkeun
wajahna teh rupawan, badanna teh gagah tur kuat. Ieu teh mangrupakeun putra katilu ti Pandu jeung Dewi Kunti. Arjuna ngabogaan senjata pamungkas nyaeta anak panah Pasopati. Eta panginten ieu teh sosok Arjuna panginten dina sok jadi kacapangan nya mu ai Arjuna mah. Wah cenah kasep mah jiga Arjuna kitu eta. Eta teh sok dipake dina kata-kata lagu segala macam geus pokona mah anu ngibaratkeun kana kasep pasti Arjuna. Oh, macam anu tah. Gondewa ya kan kitu. Pandangan ngagondewa cenah depan gondewa mah saya kitu nya berarti pasatkeun eta. Pasatkeun panah itis jak sisa jantung kami ka istri. Dan mis matak dijalikeun Namun jauh ayeuna marin gonewa ge kamu. Tajur cenah. Busur. Busur. Saya tajur mah tanyakan gitu. Tanyakan di taraju, tajur. Busur panahnya. Nanti busur sakti. Masyarakat ini jadi 1000 tetap panah. Apa yang Arjuna oge pagisadayana di teh di salah di sagedengan ngagaduhan eta busur panah Pasopati teh ngagaduhan keris pancaroba. Walah. Ai keris pancaroba teh. Kumaha? Menurut dinas sedalama 30 sarangka eta teh. Eta teh. Sebab sarangkana teh dicocokkeun kana udana gatot kaca. Oh, eta teh nya. Mata apes na gatot kaca mah iwadi Keris pancaroba. Nah terkadang bagi sadana panginten upami sok rada keungeul urang ieu nonton ketika memang Arjuna eta kudu diadu jeung Pandawa deui tah eta. Sok rada rudat nya eta sok sering kepengaruhan. pengaruhan Kuguruna teh. Kudor eta teh kitu. Kudor. Kudur Ekuador. Panata anak buah kahijina Arjuna teh. Nya eta teh murid ka hiji pisan. Gitu. Kapan nyebat lagi meme. Lain ieu wadai lamun ngobrolkeun Arjuna pan khasnya sarana teh nya. Tadi ya aku kumaha mah tah. Ajaran ieu teh kan ngarona cingku gaya Arjuna sadayana. Oh, nya. Mohon sok dugikeun ku Aden geura gaya Arjuna. Ari Arjuna mah kapan ngobrolna teh lemah lembut. Gitu. Lentong. Lamun ari ngagebahkeun hayam teh. Belilah ayam Ya, beda ini sama sieu. Ya Arjuna mah kan. Aya dina mah sieu. Cenah cing aku kumaha tah Arjuna mu. Contoh ibaratkeun Arjuna teh rek megat angkot. Sok kamu teh. Atau rek urun dina angkot. Kacaritakeun Arjuna harita nuju ngantosan angkot. Kurunyung katinggal angkot di tongo. Kumasih Arjuna. Gulusur lajeng Arjuna harita keneh ngeureunkeun eta angkot. Mung hanyakal kumargi lami eta angkot ngalangkung kaliwat saur Arjuna angkot. Siapa mah lain juga Arjuna, siapa mah juga Gunti. Kapan kitu ari Arjuna mah angkot. Lain kacita lamun deuleu tina angkot. Mang kiri deuleu dari Tanjung. Eta teh ngumpat Arjuna. Nah eta bagi sadayana panginten Arjuna ge ngagaduhan murang kali namina teh Abimanyu. Anu sarejengna ieu teh Siloka gagah perkasa. Eta teh sok di ayeuna dipake eta teh jadi karakter barudak main eta teh dina game. Nya eta teh namina teh Gatot Kaca. Kapan aya eta teh cekang aya mah? Ya. Aya rana. Oh. Betul nyeun bubur. Gitu. Aya nu naong teh geuning. Iya. Aya nu ditawakeun curup teh gitu. Aturana teh terwaseun nya. Saha? Gatot Kaca. Bima Putra. Kanggeus gitu teh darewas sebenarnya eta teh sirana teh di bajur eta teh kunaon? Bubur si curugna teh keuna kumajik.
Toba. Aku panas malah buru-buru kan. Kajiwaan kayaknya nggak terlalu. Tobat. Panjingan tanya teh ya, soal karakter aja lemah gitu. Jadi mau disuruh ngerti, aduh, gubran. Tak ingat suka sama gitu. Pas di Banyur tanya kudu meruas kali mah. Toba. Satu cara Gatot Kaca teh yang merupakan putra ti Arya Bima berasal ti keluarga Pandawa jeung Arimi. Gatot Kaca dikisahkeun teh ngagaduhan kekuatan luar biasa, dicaritakeun bisa ngapung. Boga kekuatan oge diibaratkeun seperti otot kawat tulang besi. Itu segala gajian sakti sapertikeun Raja Musti. Kirincing wesi, bajing giring, garuda ngapak jeung sajabana. Padahal teh mana jangan teh. Oh eta teh nya. Beraja Kalpa, beraja Lambatan, nah, beraja non teh. Raja Musti. Kalpa. Kalpa. Sadayana oge eta teh. Mana eta teh? Darewa. Rai Raina Arimbi-nya. Oh eta teh dijadikan ajian-ajian katanya. Pandi disogi teh ya. Nya Tahu sadayana oge gitu. Gatot Kaca. Mata kelebet teh sadayana ka Gatot Kaca. Gitu eta teh. jadi we ajian-ajian gitu eta luar biasa. Bajing mangiri aya. Bajing giring, Nah, bajing girang. Nah, panten eta teh tah upami tadi Arjuna mah dilarapkeun ka hiji pemuda anu memang kasep. Ari Gatot Kaca mah ka hiji pemuda anu gagah perkasa gitu. Bisa ngapung segala macam gitunya eta. Jika tadi teh kapan panai baula mah. Teh yang apa ya? kaca. Jangan yang apa? Nyanyitakeun Gatot Kaca sina ngapung. Jadi ngalayang ngontrol ka itu ka dieu teh ka ciri. Ku Gatot Kaca mah dari luhur. Nya. Nah, dina mun Raja Denta lawan teh lanceuk teh. Gatot Kaca teh lanceuk teh sa. Eta Beraja antarja. Antarjaman di taneuh eta mah. Sok ngalahan cacing eta mah. Si aya dihanap. Eta bagianna. Jeung Gatot Kaca mah khas soalna teh. Tah mun Jakarta mah di laut eta mah. Jakarta Wang. Jakarta mah di laut. Tas dugi ka sim kuring mah terang ti Mang Oda bahwa nama kecilna Gatot Kaca teh Jabang Tuluka teh Jabang Tulukanya. Panena teh Jabang Tuluka teh ya. Kapanan Wahan Yamuna tadi penet ku bala dia Astina. Nah, pan ku di penet disaatkeun ya gitu mah. Jadi teu diberesai ka dieu di Pedung. di Bandung. Nya kapaksa tanya eta ngocor wae hiji. Teu ieu si Aswatama ditewak deket ka dinya da eta. Dia cocok dengan tuh abah namanya caronya ya nya. Pengalaman aja percakapan surah. Tahu tamina pangitannya si kisah-kisah etanya. Insya Allah nya upami urang ngaguar kana YouTube-nya si Mamusin mah tapi kasarena anu wayang. Nah, goeng wayang Dasar luyu deh. Ku ayeuna zaman pilkada tah calon-calon pamimpin teh kudu boga tilu ilmu eta teh. nya. Hiji kudu jiga Gatot Kaca sangap Bisa ngapung. nya ai ti luhur mah ningali ka handap teh kaciri. Nya kaciri jelema teh Kudu bisa napak mamang ya. Napak sancang. Ai napak sancang teh kamana we ka idar gitu. Ibarat Nampak di segala golongan. Nah, gitu. Anu kaduana naon? Ya tadi napak sancang. Sancang. Nya jadi kudu napak dina segala golongan. Arek anu susah, arek anu senang, pamimpin teh aya di dinya. Mudah-mudahan kayaknya tengah salah pamilnya ngahasilkan pamimpin. Bisa katiluna naon kamu? Angkat Anu katilu teh jiga antarja. Anu bisa ngukui kana taneuh. Nyusul bumi. Nyusul bumi. Cing teuleman atuh hatena masyarakat teh kahayangna teh. Baik, saya juga
Kan ingin kampanye Tapi puntennya ai bade jadi pamimpin mah kudu apal ilmuna. Ulah gitu jadi pamimpin. Ilmuna can apa? Mata kudu apa ada orang teh kana lingkungan. Gitu. Ayeuna nu dijieun di Tasik, kira aku teh apa kada si Awang. Aku itu apa gitu. Dasar Awang di Tasik. Tasik kene. Wah, luar biasa kapoknya. Lain modal penting ingin masa modalnya. Nah, nu salajengna palintannya satos Gatot Kaca, di dieu teh aya anu namina Bambang Kaca. Bambang Kaca teh nyaeta mangrupakeun putra Gatot Kaca. Beres. Kacaan. Nah, ieu teh tugasna sebagai benteng pertahanan utama di kerajaan Hastina. Dina zaman di mana Parikesitnya yang anu mangrupakeun hiji incu ti Arjuna ngajabat sebagai raja. Dina kisahna Bambang Kaca make pakaian anta kusuma milik bapana jeung dicaritakeun ngagaduhan sora jeung wibawa sarupa jeung Gatot Kaca. Nah, eta teh disebut Bambang Kaca. Anu salajengna tanu nomor kagenep aya ieu Dewi Drupadi. Dewi Drupadi mah bagi sadayana ieu teh mangrupakeun putri Nati Prabu Yudhistira. Dikisahkeun sebagai sosok perempuan anu geulis, anggun, bijaksana, sabar jeung patuh ka caroge. Anjeunna teh ngagaduhan putra anu disebatkeun Pancawala. Tah eta painten eta teh Dewi Drupadinya. Eta nomor 6. Anu salajengna ieu nomor 7. Tah ieu mah kana sosok ieu anu identik pisan. Gareng. Nah, Si Gareng. lain Gareng mah Acik. nah, satu namanya. Sama aja nasi goreng ada. Si goreng. Yang goreng garing. Si Gareng. Kumaha? Jadi garung namanya. Ya ada nasi goreng mah. Gareng, geus goreng sih wah. Si gareng mah pan. Kamu dina rupanya. Nya. Irung namru ka dieu. Iya. Unuk unuk. Tapi ya suaranya sesentak dina bahasa tapi hatena mah bersih eta ya. Tah eta. Bersih ya. Kita teh menurut dalang gitu nya. Nya. Tinggal emang ai haok goblok mah bener gitu sesentak yang warna mah. Jeung satu sisi memang satu sisinya di kehidupan kudu aya nu kitu mah. Tapi hatena teh alus gitu. Jeung eta teh nitah ka urang mun teu jelema teh teu bisa tina lahiriah. Nah, kitu ulah cangkangna wungkul cangkang aya kudu jeung geusina nya. Anjing aneh apa? Naon? Asa jarang tampil si Gareng. Tah tanya, cing kira-kira tah cek abah pemalak abah. Ai si gareng tergantung judul ya. Hmm. Lamun judul ayeuna opat semar kudu bijil ayeuna. Opat semar kumaha? Ya si semar, si Oh, cepot, iya. bola, si gareng. Mun muncul sadaya eta kudu muncul gitu. Kudu Nya. ayeuna ada. Palingnya sapanggung mah eta teh kadang 7, kadang 8 aya wayang anu main mah gitu. Namun perang Batara Gajah mah ya itu mah seueur gitu. Sebenarnya cing semenah kamu. Dan kantos puas amu mah nonton dina judul Amar Sakti. Amar Sakti. Nya anu dina nalika si Gareng teh teu damang. Gitu harita teh tuluy aya nu nyulik tina nu nyulik eta teh janten satria. Si Gareng teh eta mah pol ta Gareng teh puas amu mah nonton teh. Eta mah anu Anu genting na bodas teh abu nya. Oh nya, ini nasi goreng ge. Ini kasih disalean na wayang ge. Aduh ikan ti payu teh 4 kaset. Hmm. 4 kaset teh sakasete sajam lang. Opat polnya katanya. Harus dai wayang mah tuh waktu batak. Aja mah coba saya yang wayang. ada anu poalna mah 7, 7-nya. 8 kumaha tergantung singkatanna. Tah atuh saha cenah Gareng teh, ieu teh Gareng marupakeun salah sahiji tokoh pawayangan panakawan atawa anu disebut sebagai tokoh anu bisa mencairkan suasana. Cenah kitu. Jeung nebarkeun tawa dan dina cerita. Dan memang Gareng mah nya carana geus ngomong ge ku gayana ge mah gitu. Ka mana anjing? Nah, kan kitu nya. Nah, eta lah. Eta si Garengnya. Jeung Gareng teh mangrupakeun hiji anak bungsu ti pasangan Semar Badranaya jeung Suti Langgeng.
untung ke Semar benar nangka nya. Atau Semar namanya udah Australia kali. Hasil Semar resepnya. Tah eta paintan gareng nu tadi parantos dibedahnya tah. Tanu kadalapan ieu teh aya sosok Semar. Ieu mah nya sosok Semar nya eta dina kisahna Semar atanapi anu ngagaduhan nami lengkap teh Semar Badranaya. Ieu teh mangrupakeun jelmaan ti dewa Batara Ismaya. Anjeunna teh beristrikan Sutiragen anu mangrupakeun putri raja ti kerajaan Sekar Numbe. Semar ngagaduhan 3 putra nyata Cepot, Dewala, Gareng. Tah Gareng nu bungsuna teh tadi kitu eta. dari semua nyumput bunyi di Nusa. Tah eta. Ngegerak bari teh Kang. Negara bari teu katemong teh nya. Ada di Maraskeun batok isi madu. Batok buluk Batok isi madu. madu. Jadi ayeuna bisa Maraskeun dina masalah perkara anu ku batu teu di Nya, tah eta. biasa direskeun. Utami nama Pak Eta dugi ka simkuring kantos nontonnya dina YouTube eta Semar teh dugi ka ngagaduhan naon atulah nya intina teh dina wayang teh disebutkeun sawarga. Ka Semar teh nyebat kakang sadayana gitu, kakang Semar sadayana. Sanes kanten permasalahan anu dina carita eta teu bisa dipecahkeun Semar akhirna anu bisa mecah. Gitu panginten Semar mah dugi ka sosok eta teh panginten ku para tokoh supranatural mah ya. Ayeuna teh nya tadi teh semua mesem. Aya Semar naon deh anu dina Semar nya Semar gitulah. Seueur jadi ajian-ajian gitu sabab naon ku sabab ku luar biasa sosok Semar gitu ya. Apa ada kan itu komedi Dewala Gugat mah teh duikeun ka bade ngagugat sawarga. Nya ngagugat sawarga. Ku si Dewala teh ku sabab teu meunang ku Semar ulah teu meunang. Nya. Ari situ lagi dikarunyaeun ka Dewala kan bae cenah bapak sok bae kan cenah digugat ka Iya. bahanan. Nya. Jadi bahanan ku Semar jadi cuma ini. Jiwa sih kayak itu nya. Ah eka Dewala diacak-acaknya. Maksud kita kali depan kamayan dewa dah ya, kamayan dewa ya. Papan diberi ajian teh teurak main nama gitu. Padahal teh lain Batara Guru. Nu jadi eta teh gitu. Gedeng permoni jangan diukur gitu. Masa Batara Guru mah dihanap gitu. Nah, gitu. Jantan Semar mah sosok anu kolot lah, nu bijaksana. Tapi pang ilmu luhur, tapi warung naon teh lahiriana mah biasa we. Gitu. Modal jamu kieu gitu. Ayeuna mah nu kasalapan jeung 10 Kang Ajang, ieu mah anu nyetel teh Cepot Dewala. Cepat Cepot di nu balas nya eta. Tah Cepot mah pagisana icon wayang geus pasti ditarunguan pusaka naon. Kadaguan si Cepot Dan datang si Cepot mau kabari. Mau kabari Cepot. Datang ini Cepotnya. Regreg. Jadi bisi katanya ku batur. Nonton tapi keluar si Cepot eta. Nah Cepotnya bagi sadayana di dia teh jadikan salah satu tokoh pewayangan golek paling populer di tanah Sunda. Sifatnya teh humoris. Kadang panginten seetik teh tikas belen gitu-nya. Yang selalu ngadamel naon teh membuat suasana cerita teh janten resep tina tegang jadi cair, tidak cair jadi tegang pan kitu eta gawe si Cepot. Cepot atanapi anu ngaguduhan nami asli sastra jingga. Ia teh merupakan anak kahiji ti pasangan Semar jeung sareng Sutiragen. Jadi lanjut panggedena kitu eta. Dan kapun mamun matu si Cepot teh bijilna teh Iya. jam 12 kali itu. Tapi dia bilang itu biasa we. Biasa we intinya. Ai kapungkur mah benernya. Kudu dipatuhkeun wae. Teh nya apa nonton ke taruh nuhun ya. Ari ayeuna mah mengikuti situasi kondisinya gitu. Tak kadang-kadang panginten upami dina wayang misalkan gitu. Ini si Cepotan rame. Ibarat karena si aku Lagian Hansi gitu eta. Kita dugi ka sosok si Cepot teh pang sadayana aya seueur anu nganggo
contoh misalkan aya dakwah ajengan cepot Ah. ngomong si cepot Ya. nya aya oge painten eta teh anu langsung nyebatkeun Ustad cepot aya kan gitu mirip wajahna Aya nada dan dakwah. Iya. Mau pinaon, pinaon. piano nah tanya painten cepot dugi ka aya kartuna Aya. kartun 3 dimensi nah aya eta teh ku sosok si cepot dugi ka sosok si cepot apa misalnya painten upami misalkan geus matuh baheula mah dina bulan puasa geunya nya sok aya ngabuburit asep sow nya ta eta tah painten eta teh karakter anu tos ngahiji pisan sareng Abah Asep Sunandar Sunarya gitu ketika ngobrol teh simkuring pangkat tos teh ngarangukeun dakwahna sorry cepot we gitu eta eta teh saking ku tos ngajiwa lah gitu eta karakterna teh nafal gitu eta Dasar kieu deh, ukur teh. cobi Kunaon anjeunna ngajantenkeun wayang golek teh dipikarsep gitu. Da seueur atuh dalang teh gitu. Nya, leres. Kunaon gitunya saupamina bisakeun boh dina TV, boh dina radio, saupamina aya wayang golek dikupingkeun teh saha heula dalangna. Saupamina misalkeun dalang saha Asep langsung gitunya. Dugi ka paat dugi ka rengse. Sok benten upami misalkan aya dalang nu sanes ngayeukeun gitu nya tah raraosan sok dalangna cenah gitu nya saya gitu tos ambu ti payun naroskeun hal eta naon margina gitu tah dina hal eta nah aya hal anu benten atawa kumaha tangtos aya nu benten Dina gerak-gerik namanya. dina gerak-gerik mah tos tangtos gitu da sami sadayana gerakkeun mah kitu mung dina cara jadi kudu ngigeran zaman sagala rupina lamun urang mudahkeun kana tetekon mah heueuh urang teh kudu patuhna teh kana tetekon tapi da kudu ngigelan zaman nya aya anu ngabentenkeunana naon da salaresna mah itu anu wajib heureuy teh ukur eta wae punakawan Iya. tapi kunaon Abah Asep dugi ka Gatot Kaca ge diheureuikeun nya eta da eta nuturkeun zaman jadi istirahat ya Yes. Gedung ke waktu teh aja. eta Asa teh Semar itu kan substari teh anjeunna makan sepuh kedah nage mamatahan nyontohan sagala rupina tapi da diheureuikeun bisa tamat Pada emang da kudu ayeuna mah teu kolot teu budaknya. Ya. Diaki ke naon? Dewasa. euy Heureui mah sok we. wayang golek teh teu jenuh Teu jenuh. nontonna teh mantap leuwih kaki geuningan pan Gatot Kaca teh pan dibobodoh teh ku si cepot nepi kaki itu cari bir yang nya lulus tempat ini lulus wae cenah lulus teh eta panginten kaki itu dah eta nu mata resep teh tapi teu mata kurangan kana kawibawaanna teh eta bagus teh kitu lah Da nyurup itu. Nyurup. Gitu. ketika sok didugikeun cicing maneh mah geuningan kitu wajib heureuy mah uing cik si cepot teh gitu tuh itu panginten apa teh pohok tah nepi ka kebetulan gitu kata tah eta cenanya nu terakhir ya dong kamu nepi ka poho bakat kurasep ngangguan teu poho atuh kamu trek ngalagu sono aduh nu terakhirnya ya nu terakhir nomor ke 10 panginten eta teh panginten aya disebutkeun dawala atanapi dawala istilahnya saya teh merupakeun anak kedua di pasangan Semar sareng Sutiragen jeung janten salah hiji tokoh dina kisahna teh dicaritakeun bahwa dawala mah sok resep ngingilu ka cepot ka mana-mana sok sok ngingiring kasang si Aka cenah euy si Aka cenah euy cenah eta paintennya dewala mah janten ngagaduhan panginten karakter masing-masing eta gareng naon cepot sareng dewala teh ngagaduhan karakter masing-masing kadang-kadang panginten anu sok rada ngalampang nama dawala ka cepot teh gitu kadang panginten dina susunan nama cepot dewala sareng gareng ta eta pagi sadayana nya duh teu karaos mangodah aing ngobrolkeun wayang ya duh ta eta nah pagi sadayana panginten eta lah panginten buaran dina mungi ayeuna panginten kita sanes nanaonnya waktos gitu panginten eta da panginten kabatasi ku waktos insyaallah panginten urang teh upami aya waktos teh madenya urang guardiran di jeroan kantenannya urang teh tiasa ngulem saha we anu kosok gitu nya toko gitu toko ngadalang mudah-mudahan
aya umurnya urang teh kitu eta. Tah paling sadap enten satu acan ditutup ya teh pangitan aya tilam kasono di amu. Nah, yang Kang Bubuk tuh sono ke lembur. Aya bubuk. Aya. Aya Kang Bubuk. Aya Kang Asep Ridwan di Malaysia. Olah. Ada bedanya. Ieu mah sanes kudu teu damang teh. Sanes. Terus ada kita. Ieu tilas kabogoh Kang Opai aya tah. Sama Irma Muharram. Tilas kabogoh manehna mah. Lain, ieu mah pokoknya mana masuk wae. jika nanti kawasan nuju lilir. Ya. Upami lilir teh mah gep teh sanes ka mana? Gap aja. Masak mie eta mah. Sareng nonton cenah Abah. Kamu naon judulna teh, Bro? Sono, Sono naon teh? sono biru. Sono Mihrum. Terus di Siap punya? Apalagi sarana pangitan ayeuna wilujeng ngadedegekeun. Ieu teh lirik kudu diklik ya banyak. Aya? Sono Mihrum. maklum artis tekstual mah kieu cenah teks. Maca teks. Duh, Gusti tinggi teh panonton iku sekali we. Oh, sekarang. Oh. Tingali Kang Hen dugikeun ka teuy. Begini kan aya dikira. Baik kan teh sorangan. Kamana? Gusti tinggi. Kalau klik lah. Kan ya sekedap di kertas ya. Lain itu gampang itu teh. Bahan disuruh bahan apa? Ini sudah beli karena gua budaya. Iya waktunya, dia tidak pilih lepak kapan? Oh, lah. Nah, tuh ini biasa tutupnya kudu keluar budaya. Kamu anyuk mainnya budaya itu. Nah, sedana pangitan emang tutupannya alhamdulillah pen tempat kos kana waktu sangat itanya sok sana waktu kesep keneh ngobrol, tapi da urang teh ada kayak waktosnya kayak batasan teu kauger teh mudah-mudahan pangitan urang tiasa nepang deui dina waktos anu sanes. Mudah-mudahan ada pembahasan yang samanya wadah. Ayeuna mah tutup bae ku lagu Mawar Budaya, panggil sateung acana urang sanuk-sanuk deui. Bilih aya tutur saur teu kaukur, reka basa nu pasalia, bilih aya tutur nu bentur. Kana tutur, belentrang. kana tarang. Apa disim kuringnya? Tah urang tutup bae ku lagu Ngaguar Budaya.